marana barudak duh. Ari eueuh ti iseun Ari aya kariweuh rarese. Tuh gini si Wawan tuh. Si Wawan ka dia gerawan gerak. Ayeuna budak gedenya. Teu anu batur bae ah. Wan Dewan. Kadon waktu ya budak teh. Abang budak gitu. Wawan. Wan. Ada nu adanya, maknya ada nu aya ieu. Si Wawan kadon waktu ya. Ngungku kawas bagong masalah lieu di gerowan teh. Kadeuleuh kitu aing di dieu wong nu bodag ah. Baledog budak wa aing semua warna mana satu kabina-bina nya budagna teh. Nah, emang maledog? Sudah mana mau kawas bagong di gerowan teh hare-hare oleh kita tadi teh. Hah? Naon kekerannya mang kos nu ngajampe? Mana dihaokan kawas bagong ngungku gua gerak teh. Kumaha kadon sulang cilung weh. Tekadenge mang sugante nu adan tadi mah. Aduh. Kernaon mang di dia? Kerni ya saya di imah jenuh mau batur bukan we aya batur di dia aja. Alhamdulillah atuh. Ari keur melak buncis mah tani makan nu naon we. Tah kieu aing ngomong jeung nu bodag dah. Hese nyambung dia Pak. Eta pepelakan aing kadon digalih. Bah, main tuh. Tah, ini aing goblok sia. Diomongan teh nya budak sae sia. Goblok. Jadi wah aing anjing udah si Udi teu beunang goblok Lebok sia, lebok kop sia ku sia. Naon sia tukang rongsok anjing Sia manya kanu gede teh. Kumaha uing mah? Bibir uing. Parapan ku kolot uing. Niriweuh eta teh. Nah, iya budak nya di huripanku heulang kitu nya porenges nya goblok deui. Dasar si tukang rongsok, goblok Dah.